kumaha di belah ditu aya nu mayar eueuh. Ieu teu malaya di Heeh, sarua di belah ditu oge. Kumaha tuh balik we. heula ulah ka balik. Mun teu salama aya hiji di ditu, sugana di ditu mah mayar ayeuna mah. Heeh, hayu atuh. Yuk. Bi, dia ada kemana? Ini Terus kumaha ieu cicilan? da atuh kumaha da eueuh keur mayar. Kita nggak sababaraha minggu tuh mayar, tapi teh capek ka dieu wae. Kumaha atuh da ieu teh salakina teh usaha wae, boro mah dek init deh teh kabur we cek yang teu boga keur mayar. Kumaha lamun mah tadi di kami dibawa. Da kumaha da ieu mah atuh menang ngagade. Kumaha atuh neng da ieu teh ibu teh geus lieur. Da salaki eueuh teh balik-balik. Abi mah tanya mana naon, nu penting mah ibu mereka abi atuh setel ka di tukang kantor. Ah abi mah ayeuna mah dek nungguan we di dieu ibu sok ayeuna mah teh angan salaki. Ieu teh salaki teh geus lila tara mere duit banding Allah we teh balik-balik. Kalau lieur kana sirahna ge aing. Ah, nyaman we atuh ibu teh. Nyaman ka saha atuh neng ibu teh nangis capek. Da eueuh nu mere ge nyaman teh. Naon ibu kalau jadi ambek ka abi pan ibu nu nginjemna oge, nah kalau ibu bat ambek-ambekan ka abi. Si Kukum ya benar-benar macet ya gua. Komida macet, koperasi macet, sama aku utang baju, utang BH, utang kolor, gak wire-wire. Mampus gua sekarang gua deh. Assalamualaikum. Ieu naon deui? Wah, utang ibu. Ah kalkot lieur aing mah. Itu nagih teh nagih. Utang ibu nggak ibu bayar-bayar? Nyari geus Allah kena nu dibikeun. Oh, terus. Ya kalau ibu utang ibu. Mana Dari lu pakai tahu. mau nagih kudu aja wae Baru saya iya nagih karena gaji, saya juga nagih dulu karena gaji. kan Coba udah saya yang ibu pakai kolor 1000, 2000, udah 2 minggu. Coba kalikan 2 kali 2 udah berapa? lieur 8.000. Belum lagi yang kemarin. Ah, cuman make-makenya enak. dalin saya nu make nage Utangnya saya masa soal pakai dia. Pikirlah Bu. Aduh. atuh urang sayangan heula salaki ya na Pang di sini, pang di sana. ah Harus bayar sekarang. Pulang. Dari mana, Neng? Dari sana ke sini. Oh, Mida. Iya. Sebentar kono. Lancar tuh. enggak dia suka enggak Enggak. Yang cicilan berapa? 50.000 satunya Saya aja yang 2 minggu. 2 minggu dia bayarnya cuman 2.000. Ngasuran kan artinya 4.000. Cicilan kolor 2.000, BH juga 2.000. Nggak tahu deh. Pula BH-nya aja udah busuk. Sekarang nggak bayar-bayar lagi. ya penungguan wae buka utang teh bakal lain ka tadi apa nanyangan heula gila yuk urang oge Wah, nggak mahal nih. Mau kemana Bu? apa lagi Tongnya sama pangem dikasih sama saya enggak. kan gak ada lagi cuma segitu Ingat Bu, utang itu bukan kayak mantan yang harus dilupakan. ya terus gimana Ibu ngambilnya manis. Ya, makainya juga manis sama suami, ya kan? asal juga Nasib. Bukannya ngasih utang malah mau ngasih bonus.